Bismillahirrahmanirrahim. Rukun hal eta ayatin kahiji amil hal, kadua sahibul hal, katilu hal. Cek di dia wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wala yakunu kabuktian sahibuha sahibul hal eta illa ma'rifatan didamelna tina isim ma'rifat. Jadi sahibul hal eta didamelna tina isim ma'rifat lain isim nakiro. Contohnya seperti Ja'a Zaidun Rokiban. Ja'a wistu Mekah Zaidun sapaki Zaid Rokiban kalekan nunggang. Mana amil hal? Ja'a. Sahibul hal Zaidun. Ari Zaidun marifat apa nakiro? Marifat sebab naon? Sebab alam dipakai ngaran kahiji jalma nu di ngaranan saha Zaid. Contohna deui seperti Roki betul farosa musarrojan. Roki betul wis nunggang isun al farosa ing kerosa. Mobil kuda. Aya mobil merekna kuda, aya mobil merekna Verosa. Kuda-kuda teh musarrojan halekang den kakapan. Mana amil hal? Roki betul. Mana sahibul hal? Al farosa. Al farosa marifat panakiro. Marifat tanakiro. Marifat di sebab naon aya alif laman alif ta'rif al farosa. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan kabuktian sahibul hal eta didamelna tina isim ma'rifat lain tina isim nakiro. Ngan kadang kala sahibul hal eta didamel tina isim nakiro nalika aya musawwik. Musawwik teh istilah kitab alfiyah, musawwik. Naon musawwik? Perkara nu ngameunangkeun ngadamel ngadamel sahibul hal tina isim nakiro. Kadang kala sahibul hal eta didamel tina isim nakiro inda wujudi musawwigin nalika aya musawwik. Naon musawwik? Perkara nu ngameunangkeun ngadamel sahibul hal tina isim nakiro. Ari musawwik nu ngameunangkeun ngadamel sahibul hal tina isim nakiro aya genep. Eta aya genep. Kahiji hal ngaheulaan kana sahibil hal isim nakiro. Kadua sahibul hal isim nakiro ditakhsis ku sifat. Ditangtukeun ku sifat. Berarti kadua sahibul hal isim nakiro ditaksis ku sifat. Katilu sahibul hal isim nakiro ditaksis ku idofah. Kaopat sahibul hal isim nakiro cicing sabada nafi. Kalima sahibul hal isim nakiro cicing sabada istifham. Kagenep sahibul hal isim nakiro cicing sabada nahyi.
balik deui kadangkala sahibul hal eta didamel tina isim nakiro nalika aya musawwig dan musawwig perkara nu ngameunangkeun ngadamel sahibul hal tina isim nakiro. Ari musawwig anu ngameunangkeun ngadamel sahibul hal tina isim nakiro aya sabaraha? Aya genep kahiji hal ngaheulaan kana sahibul hal isim nakiro. Kadua sahibul halna ditaksis ku sifat. Katilu sahibul halna ditaksis ku idofat. Kaopat sahibul halna cicing sabada nafi. Kalima sahibul halna cicing sabada istifham. Kagenep nah contoh hal ngaheulaan kana sahibul hal isim nakiro eta musawwig eta. Namun aya hal ngaheulaan kana sahibul hal isim nakiro eta sahibul halna meunang didamel tina isim nakiro. Contoh nomor hiji fiha iman rojulun. Fiha ikut tetap ing dalam adar iman halekan ngadeg rojulun utai wong lanang. Di jero imah bari nangtung aya lalaki. Mana hal lapan iman, ya iman hal. Mana sahibul hal lapan rojulun. Marifat apa nakiro? Nakiro. Ya sahibul hal isim nakiro teu nanaon. Ya sahibul hal didamel tina isim nakiro teu naon-naon. Boleh-boleh saja. Apa sebabnya? Naon sababna? Lantaran halna ngaheulaan kana isim kana sahibul hal. Sahibul hal isim nakiro. Lamun fiha rajulun qaiman teu beunang. Tapi lamun fiha qaiman rajulun beunang. Hal ieu lapan qaiman ngaheulaan kana rajulun sahibul hal. Maka sahibul hal menang didamel tina isim nakiro. Kita musawwig. Ari amil halna mana? Aya hal, aya sahibul hal, aya amil hal. Amil anu ngadasarkeun kana hal mana? Lafaz anu dipake perta'alukan ku lafaz fiha, rupana lafaz kainun. Di huruf jar ha kalimah isim dhamir baris muttasil mabni sukun mahal jar majrur. Sejumlah jar majrur ta'alluq kana kainan, ta'alluq kana kainun. Mahal rofa jadi khabar muqaddam. Ta'alluq kana kainun. Ayeuna nomor 2, naon musawwig nomor 2. Sahibul hal isim nakiro ditaksis ku sifat. Contohna pangadika Allah fiha yufraku kullu amrin hakimin amrom min indina. Fiha ing dalam Lailatul Qadar. Yufraku dan pisahaken. Kullu amrin apa saban-saban perkara hakimin kang kukuh ya amrin amron kale perintahan min indina kang tetep saking sandinge isun agung.
tah nu jadi contoh lafad amron ieu tarkibna jadi hal. Tiap ayah hal pasti ayah sahibil hal. Mana sahibil halna? Lafad amrin. Amrin di dia mana perkara, amron kadua mana perintahan sarua. Tulisanna sarua, macana sarua. Lamun ieu mah amrin perkara jamakna kana umur, amrun amroni umurun. Lamun amron kadua mah jamakna kana awamir, amrun amroni awamir itu perintah. Tadi dia sahibul halna marifat apa nakiro? Nakiro, maka tanwin tuh amrin. Ngan sanajan nakiro ditaksis dari tentukeun. Teu sakabeh perkara, tapi hakimin anu kukuh. Ditaksis ku isim sifat salapan hakimin. Setiap perkara anu kukuh, anu kuat. Lafad amrin sahibil hal didamel tina isim nakiro anu ditaksis ditentukeun ku lafad hakimin isim sifat. Sakabeh perkara teh perkara anu kukuh, anu kuat, anu pengkuh. Anu lemah-lemah mah henteu. Maka lafad amrin bisa dijadikan sahibil hal. Halna lafad amron. Mana amil halna atuh yufraku. Nomor 3 sahibul halna ditaksis ku idhofat. Contohnya seperti fi arba'ati, tapi naon berarti arba'ati ayamin. Bisa ilin fi arba'ati ayamin ing dalam papat pirang-pirang dina sawaan kalekang papada lisa ilina maring wong kang takon kabeh. Jadi contoh lafaz sawaan ya tarkibna jadi hal. Mana sahibul halna arba'atin. Jadi opatnya sarua bae. Dia sahibul hal. Marifat apa nakiro? Nakiro. Sahibul halna nakiro ngan ditaksis ku idofat. Lafad arba'ati didopatkeun kana lafad ayamin. Pacana idofat eta jadi marifat. Jadi marifat ya lamun mudhof ilaihna marifat. Ayamin mah tuh nakiro nya nama hanya sakadar maedakeun kana taksis. Hanya sakadar membatasi. Maksud opat di dia opat poe, lain opat buah, lain opat ima, lain opat minggu, opat poe 4 hari. Jadi ditentukan ya opat nanti opat poe, lain opat minggu, lain opat bulan, lain opat tahun. Maka lafad arba'ah isim nakiroh menang dijadikan sahibul hal. Berarti lafad arba'ah ya sahibul hal didamel tina isim nakiroh. Tapi tenan naon jadi sahibul hal. Karena ayam musawig dan musawigna diidopatkeun kana ayam. Apa ayamin? Ari ayamin eta marifat apa nakiroh? Nakiroh idopat kana nakiroh ditaksis. Lamun nakiroh idopat kana marifat ditarik. Jadi nu dimaksud ku opat di dia opat poe, lain opat minggu, lain opat bulan, lain opat tahun. Mana ambil halna dina ayat samemehna
Kita tulis. Terus ayeuna nomor kaopat musawigna naon tah? Sahibul halna ijing sabada nafi jawan kisyair baharna bahar munsari. Pohon not balokna kumaha mun bahar munsari. Mahumma mim mautihi waqiya fala taro min ahadin baqiya. Mahumma ora pasti mim mautihi apa saking mahuma orang yang pasti mimautihi ma apa saking mati karena panas wakian haleka ngaraksa fala taro maka orang ningali sira min ahadin ing wong sewiji bakian halekang tetep anu jadi contoh lapan bakian dah halekang tetep ya tarkibnya jadi hal mana sahibul halna lapan ahadin marifat apa nakiro ahadin nakiro tapi bisa dijadikan sahibul hal bisa nah sebabnya ayam musawig nah musawigna lapan ahadin kafiran kunaon kunafi ta nafire ta pala ta pa ta prinyala nafi ta nafi huruf nafi ta nafi ta terus lapan ahadin sahibul hal isim nakiro lapan ahadin isim nakiro dijadikan sahibul hal tin lapan bakia ia dimenangkan dan sebabnya kafiran huruf nafi tak aya pala ayeuna nomor ka-5 naon sahibul halna sing sabada istifham dawan kisyair bahar basit barbasit ka mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun nomor 5 ya sahihal umat ya sahih ya sahibi ya lugat mayan tabiru khalfal mahdud ya sahihal khum'aishun baqiyan fataro nafsikal udrali ibadihal amala lain fi ibadihal amala ya sahihe batur isun ya sahih ya sahih hal humana taden pasti aisyun apakah uripan bakian halekang langgeng wahai teman sahabat bro memang hidup bakal terus bakal abadi Fataro maka ningali sira linapsika maring awak sira al udra ing hampura bi ibadiha ing dalam ngadohaken nafsika al amala ing
angan-angan. Nu jadi contoh lafad baqiyan, ya tarkibnya jadi hal. Mana sahibul halna aisyun. Nakiro apa marifat? Nakiro. Emang menang nakiro dijadikan sahibul hal? Menang. Sebabnya aya musawwik. Nah musawwikna kafiran ku istifhamna hal. Istifhamna kenapa? Apakah? Istifhamna itu tanda tanya menurang apakah? Apakah ayat kehidupan abadi? Nomor kagenep sahibul hal isim nakirohna cicing sabada naon nahi. Contohnya seperti ucapan si Ibnu Malik yang di Alfiyah, la yabghi mru'un alam ri'in mustasila. Mustasila. La yabghi aja nyupri imru'un apa sapa awak-awakan alam ri'in ingatase awak-awakan kang wewene mustasila kalekang ngeprih gagampangan. Hiji jalma teu meunang punta penta ka jalma sejen bari ngagagampang. Mentanya bari nyopot atuh ulah. Atau mentanya muli, pokona embung daek teh di penta ieu, eta mustasila. Atau mentana bari maksa, rit sia kuburanna sempit, atuh hayang dasar. Ulah. Di diri dan harana dibere tarima atau dibere ulah maksa. Nah iya lafad mustasila istashala yastasilu istishalan kan mustasila tarakibna jadi hal. Mana sahibul halna imru'un didamal tina isim nakiro menang gitu isim nakiro jadi sahibul hal menang di dia mah. Nah sebabna lantaran ayat musawwik dan musawwikna cicing sabada nakila nahina nahi goib karena dia saya lagi hadir pak. Nah di hadir mah eta tak la tadriba la tadribu. Namun nahi goib mah la yadrib la yadriba la yadribu eta goib. Anu aya pailan. Nah, nahi goib aya pailan. Aya paling dohir gitu apa itu aya bener mustaqir namun data terima bener mustaqir wujud. Malah sok aya sahibul hal didamel tina isim nakiro tanpa aya musawwik ngan qalil hukumna. Contohnya seperti ucapan orang Arab, qalil teh jarang. Cek orang Arab alaihi mi'atu bidon. Alaihi ku tetap ingatase Zaid belah wong mi'atun utai 100 bidon ale rupa endog. Alaihi mi'atu bidon, mi'atun bidon. Mi'atu amirin lah ya, mi'atun bidon. Nyana boga 100 rupa endog. Talapat bidon iya hal. Sahibul halna mi'atun isim nakiro. Ayo musawwikna. Itu. Jadi ieu mah nakiro ge teh sahibul halna diberi ieu mah teh sahibul halna. Masuk ke nomor 2 teu nyambung, nomor 3 sarua 4 5 genep ge tuh akur dina musawwikna. Ini qalil hukumna aya mah jarang.
Atau seperti hadis Kanjeng Nabi, wasolla waro'ahu sallallahu alaihi wasallam rijalun yaman. Wasolla lagi sholat waro'ahu di dalam saburine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rijalun sapa pirang-pirang wong lanang kiaman ale pirang-pirang kang adan. Geus sarolat disatukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rijalun sapa berhala laki kiaman dina kaayaan nangtu lalakina. Ieu kiaman tarkibna jadi hal sahibul hal lapar rijalun isim nakiro. Bari aya musawi diakurkeun jeung kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep teu akur. Tapi kok jadi sahibul hal bae isim nakiro menang ngan qolil hukumna jarang aya jarang aya. Yes. Salajengna hal kabagi dua. Hiji hal mufrad, kedua hal jumlah. Hal mufrad kabagi dua, hiji muakkidatun, muakkidah. Artinya hal anu memperkuat. Kedua goer muakkidah, anu henteu memperkuat. Hal muakkidah kabagi dua, hiji muakkidatun li'amiliha, artinya memperkuat karena amil hal. Kedua muakkidatun limadmunil jumlati, madmun jumlah. Muakkidatun limadmunil jumlati, artinya memperkuat karena makna nu tersimpan dina jumlah. Anu muakkidatun li'amiliha kabagi dua, hiji ngabedaan kana amil dina lafazna. Kedua akur jeung amil hal dina lafazna. Ayeuna hal jumlah kabagi dua, hiji jumlah fi'liyah, dua jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah kabagi dua, hiji madhawiyah, madhawiyah tefil madi, dua mudhari'iyah, mudhari. Madhawiyah kabagi dua, hiji musbatah, dua manfiyah. Mudhari'iyah kabagi dua, hiji musbatah, kedua manfiyah. Jumlah ismiyah kabagi dua, hiji musbatah, kedua manfiyah. Geus kabayang bae ieu teh katebak. Tak apal. Sadaqallahu wallahu a'lam.